Sampurasun dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salman Al-Farisi di video pembelajaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi singkat drama. Yang selebihnya akan saya tampilkan di deskripsi saja. Berikut ada contoh drama bahasa Sunda. Selamat menyaksikan. Balik-balik pisan. Iji, aing rek ngabeca. Bisi aya nu nanyakeun bejakeun keur dinas. Kade hati-hati di imah. Heeh, Ju. Kade, balikna tong urang teuing. Aing butuh duit. Nya heueuh atuh. Geus meunang duit mah aing ge balik. Kumaha milik we? Lain kumaha milik. Ulah jiga kamari. Balik maghrib. Teu moal duit saperak-perak acan. Ieu aing mah. Da kamari mah muatanana ge eueuh. Ti suk jedur aing nungguan muatan. Eueuh saurang-urang acan. Aya eta ge saurang. Teu ditarik ku aing mah. Jelemana teu gablek pikiran. Piraku ukurek mere 20.000. Uluh, 20.000 teu ditarik. Nah sia tolol teuing. Lain olo-olo. Jauh deuleu ka Surabaya. Bisa wae ku aing ditarik. Ngan balik ka beca, beureun suku aing tinggal sajengkal. Dasar jelema weureu sia mah. Diajak nyarita sabener-bener kakak-kakak ka mana wae. Yo, aing maling euy kemet, aing mah nyaan butuh duit. Teu ngarti aing mah. Ti mimiti ku aing dikawin nepikeun ka ayeuna, anger we sia mah butuh ku duit. Asa teu insap-insap. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.